Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jurelat Cilung engkong kung niang si toya salju manjuna rajang. Sok sanajan panarjangna teu ngagunakeun senjata. Tapi da puguh panarajang dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan, angin sameran panarajangna neba kuat kana badan lawan. Pikeun himbangan panarajang nu jeung lawan, harita Jaka Sinangling ngagunakeun tilu parapat bagian ilmu pangenteng badana. Kacepetan gerak Jaka Sinangling mampu nyingkahan kecepatan gerak panarajang lawan. Harita nang bule ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing geus teu bisa dipondah deui. Sokyuk. Buklukas. Dalik deug Jaka Sinangling jeung engkong kung niang si toya salju ting dalik deug ka tukang pada mundur dua lengkah. Meh dina waktu anu bareng harita duanana marancukeun di tangtunganana. Engkong kung niang si toya salju jadi kageteun oge. Sabab Jaka Sinangling mampu ngimbangan kekuatan tanaga lapisanana. Tanaga lapisan engkong kung niang atuh jadi penasaran haita engkong kung niang terus maju dina rajang bari ngaronjatkeun kecepatan gerak jeung kekuatan panarajangna. Anu tarung pada ngagunakeun kecepatan gerakna dina nyingkahan panarajang lawan jeung ngalakukeun panarajang balasan kanu jadi lawan. Datang panarajang kongkung niang si toya salju. Sohyuk kiwar plos. Jaka Sinangling kiwar nyingkahan panarajang lawan. Giliran Jaka Sinangling anu malas narajang. Sohyuk apukeun kilang plos. Engkong kung niang si toya salju nyingkahan panarajang nu jadi lawan. Dina hiji kasempetan harita Jaka Sinangling bisa ngasupkeun dua kali panarajangna kana anggota badan lawan. Sahyuk deus. Jebrodes. Tapi geseh waktu sababaraha detik engkong kung niang ngasupkeun panarajangna kana dada nu jadi lawan. Sahyuk deus. Engkong kung niang si toya salju tambah penasaran. Ngagentak diluncat nu setepus ku panarajang susulan. Sanggeusna masing-masing saling nyingkahan panarajang lawan. Harita engkong kung niang aya kasempetan pikeun ngasupkeun panarajangna kana anggota badan lawan. Sahyuk deus. Gese waktu sababaraha detik Jaka Sinangling anu malas narajang. Dua kali panarajang balasan ti Jaka Sinangling kena kana anggota badan lawan. Sahyuk deus. Engkong kung niang si toya salju ngadaligdeug kadorong mundur sababaraha lengkah, tapi gancang harita ngajaga di kasaimbangan badana. Terus mancukeun tangtunganana.
ningali lumangsuna tarung bangun anu saimbang harita si Banteng Wulung jeung Aceng Jeprut jadi pada henteu tenang hatena. Inggis malah aya perasaan salempang inggis Jaka Sinangling anu kasoran eleh jajaten. Anu saterusna bakal dibinasakeun ku anu jelawan. Sedengkeun engko Kung Niang si Toya Salju bari musirkeun perhatianana kanu jailawan harita ngagerenang ngomong sorangan. Hoyo halam cada orang kulang aja si Jaka Sinangling ha. Silang apa nina ternyata di luar dugaan sementara we. Hah, we mesti capok bisa binasakan itu si Jaka Sinangling. Hayya, ini mah we mesti gunakan senjata toya besi. Hayya, kalau senjata toya besi we geus dikaluakeun, dong mangap mulia. Dipodalang kowe. Lantaran boga karep hayang bisa sagancangna ngabinasakeun nu jadi lawan. Harita engkong Kung Niang si Toya Salju nyabut senjatana nu diselapkeun dina cangkeng tukangna. Toya besi anu panjangna sameter teh di dunia kajawaraan mah disebutna teh Toya Salju. Sabab senjata toya anu digunakeun ku engkong Kung Niang dina mangsana dipake narajang nabarkeun kakuatan hawa tiis nu luar biasa lir upama salju anu nebak kana badan lawan. Mun anu tanaga lapisana teu kuat sameran angin panajang anu tiis kawa salju teh bakal nembus kana kulit jeung daging sarta tulang lawan. Setiap lawan nu kabeunangan ku senjata toya salju tang tue bakal terus rubuh dina kayaan sakujur badana jadi beku. Engkong Kung Niang si Toya Salju bari leungeun katuhuna nyekelan senjata nelanana harita terus ngumbar caritanana ditujukeun ka Jaka Sinangling. Hayya, situ teh harus waspada si Jaka Sinangling. Harus waspada ya. Singali heula du sing halepan ku ente di siapa? Hayya. Oe, sekarang akan gunakan senjata andalan oe. Hahaha. Hayya. Situ kudu ngawri. Senjata oe Toya Salju. Ini senjata anu alang langka digunakan ke orang. Cuma oe anu selalu ngagunakeun ini pakalang. Toya Salju bukan senjata sembarangan. Hayya, sebentar lagi mah kamu orang bakalan mati si Jaka Sinangling. Kurang aja si kolopol Jaka Sinangling malas tetepan nu jelawan balitus nyarita. Andika rek ngagunakeun senjata naon bae keur kuring mah teu jadi masalah ka Kong Kuniang. Dina lumangsuna tarung mah geus ilahana aya nu unggul jeung aya nu eleh jajaten. Anu penting keur kuring mah geus upaya sakuat tanaga pikeun ngabela diri engkong. Ningali nu lawan bakal dina nuliskeun tarungna bakal ngagunakeun senjata Toya Salju. Harita Jaka Sinangling jadi lebih waspada. Jaka Sinangling saga diri deui pikeun ngaronjatkeun elmu pangenteng badana. Ku cara kitu mangka dirina bakal mampu nyingkahan panarjang lawan anu ngandalkeun kana kaampuhan senjata Toya Salju nu digunakeun ku anu jilawan. Sedengkeun engkong Kung Niang si Toya Salju geus ngabangun pasanganana saga diri pikeun maju narajang. Hayya. Situ pikir oe main-mainnya. Situ terima ini serangan oe. Sakedeung deui. Ulah mangga puja cek we oge sia. Ini senjata oe bakal ngabinasakeun di dinya sia Jaka Sinangling. Kelo jorela cilung engkong Kung Niang si Toya Salju maju narajang kawilang garang panarajangna dina mentakeun senjata anelanana.
Jaka Sinangling jadi kageteun. Sabab bisa karasa angin sameran panarajang toya salju anu nebak kana badana, nebarkeun kakuatan hawa anu tiis kasida, teu beda ti salju anu mampu nembus kana kulit jeung dagingna. Jaka Sinangling gancang ngagunakeun ilmu pancaring geni anu dikombinasikeun jeung ilmu silat layang bajra karang nyaeta layang baja karang dibarengan ku ilmu pangenteng badana anu ngutamakeun kana kacepetan gerakna. Dina ngimbangan kakuatan angin sameran panarajang lawan anu nebarkeun kakuatan hawa tiis, harita setiap tata gerak Jaka Sinangling jadi ngaluarkeun kakuatan hawa panas. Harita cirim Jaka Sinangling cujurelatan di antarana sameran senjata toya salju anu dilawan. Celat, bos. Panarajang lawan teu kena kana sasaran. Sabab jirim Jaka Sinangling geus pindah tempat. Engkong kung niang maju di narajang. Celat, bos. Celat, bos. Sababaraha kali panarajang lawan taya anu bisa kena kana anggota badan lawan. Engkong niang si toya salju ngawangun di pasangan. Saya gadi diri pikeun maju naraja ngagunakeun jurus anu leuwih hebat marengan kakuatan panajang toya salju senjata andalanana. Hayya. Hemus silas itu lumayan hebat Jaka Sinangling. Ya lumayan we Kong. Tapi sebentar deui. Kamu orang akan terdesak, ha? Akan terdesak. Akan terdesak ini sama serangan oe, ha? Ya, tukang pertalukanannya, ha? Mau tak sakadeng deh, ha? Jurelat, cibung. Engkau kung niang si toya salju maju di narajang. Kekuatan panarajangna jadi lebih hebat tibatan tadi. Malah dia lebih tambah garang. Datang panarajang senjata toya salju anu rek noto gana dadana. Rikat Jaka Sinangling ngajrelat pindah tempat nyingkahan panarajang lawan. Jelat pros. Jaka Sinangling dina nyingkahan panarajang lawana harita ngajolelat muru ka lebah bedog aceng jeprut anu ngagoler. Harita gancang bedog dicokot ku Jaka Sinangling. Datang di panarajang nuji lawan. Jaka Sinangling rikat ngabenung naki senjata toya salju lawan ku bedogna. Bantrokan senjata nimbulkeun sora anu ngabelentrang, tarik jeung ngaburicak ngaluarkeun silalat tuseuna. Sak hiup belentrang. Dalig deug. Bantrokan senjata ngajadikeun Jaka Sinangling jeung engkong kung niang si toya salju ting dalig deug malunur sababaraha lengkah ka tukang. Meh dina waktu anu bareng duanana pada marancuhkeun di tangtunganana. Ningali kana lumangsungna eta tarung, harita si Banteng Wulung jadi kageteun oge hatena atawa keketegan hatena. Ngareret ka Aceng Jeprut terus nyarita. Wah. Yang di tegangan ngoge Bandungan anak narung teh yeuh ngaceng Jeprutan. Ngenyaan bahaya ngieu mah singkongan. Mana lajangna menigarangan itu? Tingali kangna kangayaan kawas kieu mah anteng mudu maju bantuan ieu mah ngaceng. Serang. Ya, orang memang kudu tetap tenang. Harus berusaha bagaimana caranya. Jangan sampai itu Jaka Sinangling terdesak. Ya, terdesak. Terus terang ya, orang kan kudu karena caitaan dengan angling. Mun bener-bener geus kadese, ya orang kakarek maju ngabantu gitu. Bener teu?
Terus orang keracing mah kan boga keyakinan gitu. Dan angling bakal mampu ngimbangan panarajang nuju lawan. Benar teh? Malah terus terang kamu saya lah dan angling bakal mampu ngungkulan ajen pangatina anu dilawan. Benar teh? Wah, nyukuran lamun anglingan bakal unggulan mah ngaceng. Nabi na ngurang oge mudu bogaan mamikiran nganu gorenganana gitu. Narus nerang nganteng hentering do lamunan anglingan teprikeun ka dingrubuheun kuno jadi lawanan ngaceng. Sabab lamunan ngenggeus dingrumbukeun mah masih nangoge bakal dingbinasakeun gitu ngaceng. Terus terang cek akeng ge ya, urang tong boga pamikiran tepikeun kadinya, benar teh. Terus terang mun urang keukeuh maju ngabantu kan, dan angling bakal kasinggung gitu, benar teh. Terus terang kajian anu keur berlangsung kan bisa ke Bandungan kan. Dan angling masih tetap bisa mengimbangi setiap panarajang lawan gitu. Benar tuh. Tuh. Liatin. Kan dua nana geus pada sagadiri deui, benar tuh. Aceng jeprut jeung si banteng bulung. Pada musirkeun diperhatianana ka tempat lumangsungna tarung. Harita engkong kungniang si toya salju beuki tambah panasaran. Sabab nuji lawan lain baik teu kapangaruhan ku angin sameran senjata toya salju anu nebarkeun kakuatan hawa tiis. Tapi bedog nu digunakeun ku Jaka Sinangling dipakenaki senjata lawan teh tetela ngandung kakuatan hawa panas. Engkongkung niang si toya salju harita nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus simpenanana nu disebut jurus toya salju membelah awan. Engkongkung niang si toya salju ngawangun pasangan dina jurus toya salju ngabelah awan. Jaka Sinangling bisa ngarti nuji lawan teh bakal ngalonjatkeun kakuatan panarajangna ngagunakeun jurusna anu leuwih hebat. Engkongkung niang si toya salju musirkeun paneuteupeuna ka nuji lawan betus nyarita. Oh iya, situ halus tahu kamu orang teh Jaka Sinangling kalaka kumaha oge ilmu silat oe teh leuwih hebat. Haya, lebih hebat dari ilmu situ, gua nonton. Haya, sebentar lagi Owe akan buktikan kehebatan jurus yang akan Owe gunakan. Hah, kamu orang teh kudu mati Jaka Sinangling, percaya karena omongan Owe ya. Malilat dari hidup maneh ho. Bentar lagi gue mati. Mun memang kuring kudu ajal ku Andika. Taya bayana kong. Mana kitu oge geus takdir anu teu bisa dipungkir. Ngan samemeh takdir datang, kuring tang tuwe bakal upaya sakuat tenaga kong. Pikeun ngabela diri, pikeun tepikeun ka pungkasana ieu ijen jajaten kong. Oh iya. Takdir situ mah atuh memang di tanganku. Hah? Di tanganku cek oge maneh mah moal liladeun moda, ha? Oh, terima ini seranganku. Hayya. Sudah. Jurelat culung engkongkung niang si toya salju majuna raja ngagunakeun jurus toya salju membelah awan. Kakuatan panarajangna jadi lebih garang. Arah sasaran panarajangna pindah-pindah. Mun seglain Jaka Sinangling mah nuju lawana tangtu bakal kapalingan gerak. Sabab arah sasaran panarajang anu hese ditebakna. Tapi Jaka Sinangling da puguh geus sayaga diri. Harita kecepatan gerakna masih unggul salapis ipis jeung kecepatan panarajang nu jadi lawan. Runtuyan panarajang engkokung niang nu ngagunakeun jurus toya salju membelah awan.
masih sempat bisa disingkahan jeung dibendung ku Jaka Sinangling. Kiu. Aus, gajelong plos. Dina hiji kasempetan sangeusna Jaka Sinangling ngabendung naki senjata lawan ku bedogna. Harita ningali aya kasempatan anu hade pikeun ngasupkeun Panarajang leungeun kencana. Nu jai lawan geus teu sempat nyingkahan eta Panarajang. Leungeun kenca Jaka Sinangling ngahantem kana dada lawan. Saksuk jebrut. Disusul ku tajongan kana kekemplong lawan. Saksuk kekeus. Hayya. Peseta. Peseta, we kawo na ha. We kawo na. Engkong-kong niang si Toya Salju ngagero kaget bari nahan ka nyeri terus ngabangkiung mundur sabarengkah ka tukang. Tapi gancang ngajaga kasaimbangan badana. Bangkiung, dalig-deg, raneg. Engkong-kong niang mancuh kenitang tunganana. Bari ngaturing hapa-napasna harita engkong-kong niang si Toya Salju. Jadi kageteun deui we ku kamampuan ilmu silat anu jai lawan. Sabab jurus simpenan Toya Salju membelah awan anu digunakeun ku manehna tetela mampu diungkulan ku Jaka Sinangling. Malah kalaka manehna nu kabeunangan ku Panarajang nu jai lawan. Ningali Jaka Sinangling bisa ngasupkeun Panarajangna. Si Banting Wulung harita ngarasa suka hatena. Terus nyarita semua anu ngagero. Mapanas ka engkong-kong niang. Kongkong niangan. Ngumaha. Nganu ngarek bingnang sakeun lawan teh. Ngalahkah kang benangan Gumanarajang lawanan geningan? Anu mantrak, ulah anggap entengan nganu jadi lawanan, engkong hongguan. Ngalahkah kumaha ngoge maneh, mual menangan nalung lawanan Jaka Sinanglingan mah. Sangukur gitu geningan, kang mangpuan maneh teh kolopok, si belokok kujubaran. Ngasok siah madut desa engkong honggiang kongkorongan. Engkong kuniang si Toya Salju nu dipapanas ku si Banting Wulung henteu kapangaruhan ku carita anak-anak. Bari musirkeun perhatian ka nu jilawana harita engkong kuniang ngagereneng ngomong serangan. Hayya, kurang aja. Ternyata si Jaka Sinangling punya kemampuan emosi hebat. Hayya, tapi we, masa iya we kalah sama si Jaka Sinangling? Ini mah bikin we tambah penasaran. Si Jaka Sinangling harus bisa we lubukan, ha? Engkong-kong niang si Toya Salju masih kene penasaran si ganama. Harita saya gadiri pikeun ngagunakeun jurus simpenan nu kadua. Mangrupa jurus anu arang langka digunakeun mun teu ngayunan lawan anu dianggap berat dina mangsana tarung. Jurus simpenan anu bakal digunakeun ku engkong-kong niang si Toya Salju teh disebut jurus Toya Salju menerjang gelombang. Bari ngawangun pasangan eta jurus simpenan kokung niang nyata nyarita ka Jaka Sinangling. Hayya, situ jangan dulu bahwa Pami Kirang sudah merasa unggul ya. Woi masih mampu lanjutkan pertarungan ini Jaka Sinangling. Sikero, hayya, sekala ini mah kamu orang tidak akan mampu imbangan jurus simpanan Owesa Jaka Sinangling, ha? Situ pasti kalah sama Owe Jaka Sinangling. Iya mas Kong. Tita dege kuring geus nyarita Kong.
Ari singkong si anu ngabonge-bonge maneh. Mun tepikeun ka kuring kasoran eleh jajaten kon bakal ditarima eta kanyataan teh. Nganu jadi hanya kalkir diri kuring mah kunaon salaku jago kolot beuteung ngarti kana maksud tujuan situan milem ngayakeun sayembara. Andika sakudu ngarti situan wilem boga tujuan hayang ngadodomakeun kaum pribumi engkong. Sangkan para jago jeung jawara anu aya di pihak manehna ngan saukur dimangpaatkan keur kauntungan situan milem anu hayang bisa ngawasa daerah-daerah nu aya di Tatar Sunda kong. Anu matak sakur anu hayang menangkeun hadiah sembara eta saukur dijadikeun alat keur kapentingan pihak manehna. Saperti halna anu ayeuna dilakukeun ku engkong jeung konjaka. Ngarti meureunnan kong? Engkong kong niang si Toya Salju ngahuleng sakedeung siga nu keur mikir. Tapi rasa kapanasaran ngajadikeun dirina teu kapangaruhan ku carita anu jilawan. Haya. Situ tidak usah pangaluhan owe saja ka Sinangling kelo. Terus terang owe belum terima kalah. Si kalah mah tidak usah loba omon. Kamu orang tetap harus owe kalahkan. Harus owe kalahkan sekarang juga. Terimalah. Ini terima jurus Toya Salju menedang ke lomang Jaka Sinangling. Hayya. Jorelat culung engkong kung niang si Toya Salju maju dina rajang ngagunakeun jurus simpenan jurus Toya Salju menerjang gelombang. Dina ngalakukeun panarajangna harita engkong kung niang ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna. Dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan 3/4 bagian. Ngajadikeun kakuatan angin samberan senjata Toya Salju jadi beuki tambah kuat nembarkeun kekuatan hawa tiisna anu nebak kana badan lawan. Cacakan mun Jaka Sinangling teu ngagunakeun jurus pancering geni anu ngandung kekuatan hawa panas. Ngan saukur ngagunakeun ilmu silat layang bajra karang, tangtu Jaka Sinangling bakal kapangaruhan ku kekuatan hawa tiis anu leuwih kuat tina angin samberan senjata nu jadi lawan. Tapi Jaka Sinangling anu ngagunakeun jurus pancering geni digabungkeun jeung ilmu silat layang bajra karang harita lain bae teu kapangaruhan ku angin samberan senjata lawan anu tambah kuat nebarkeun kekuatan hawa panas hawa tiisna. Tapi Jaka Sinangling mampu ngimbangan kecepatan gerak panarajang lawan anu ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna. Dua jirim harita tincerat teu beda ti dua kalangkang anu keur siri samer dina mangsana nyingkahan panarajang nuju lawan. Jeung ngalakukeun panarajang balesan ka nuju lawan. Jerat. Jerat. Awuh. Jerat plos. Panarajang masing-masing pada teu kena kana sasaran. Jorelat, siutrang. Kadenge sababaraha kali sora anu ngabelentrang mangsa dua senjata anu bantrok. Engkong kung niang si Toya Salju terus ngarangsek ku panarajangna. Tapi jurus pancering geni anu dikombinasikeun jeung ilmu silat layang bajra karang ngajadikeun nuju lawan tacan bisa ngungkulan kamampuan nu jadi lawan. Padahal engkong kung niang si Toya Salju geus boga kayakinan bakal kabenangan anu dilawan ku senjata Toya Salju nu digunakeunana. Bisa dipastikan nu dilawan bakal rubuh dina kayaan sakujur badanna beku.
Jaka Sinangling anu geus cukup lila makalangan di dunya kajawaraan tang tuwe geus loba pangalaman dina mangsana ngayonan nuju lawan anu pada mibana kemampuan ilmu silat anu beda-beda. Harita Jaka Sinangling bisa ningali kecepatan gerak panarajang nuju lawan geus ngenoran. Nganu harti kecepatanana geus ngurangan. Ningali kana eta kayaan gancang ku Jaka Sinangling harita dimangpaatkeun. Jaka Sinangling anu ngalakukeun panarajang balasan ka nuju lawan. Engkongkung niang sitoya sajungan saukur bisa 2 kali ngabendung nakis bedog lawan ku senjatana anu teu weleh digunakeunana. Syutiuk wutang. Sanggeusna 2 kali ngabendung nakis sabetan bedog Jaka Sinangling. Harita engkongkung niang sitoya salju geus bisa nyingkahan 2 kali panarajang nuju lawan. Panarajang leungeun kenca Jaka Sinangling ngahagem kana dada disusul ku tajongan kana iga burung lawan. Syutiuk cebrot gas. Hayya, oi kenal lagi sedang kurang ajar. Aduh, kurang ada si Jaka Sinangling. Oi kenal lagi sakit kilo. Engkongkung niang sitoya salju pikeun anu kadua kalina ngagero kaget bari nahan ka nyeri terus ngabangkiung menurut sababaraha lengkah ka tukang. Tapi kekuatan daya tahan badan engkongkung niang tetelah hebat oge. Sabab harita masih kene bisa ngajaga kasaimbangan badana. Bangkiung. Darig deug. Laneg. Engkongkung niang ngeureunkeun sukuna terus mancukeun tangtunganana bari ngatur rengha panapasna. Sedengkeun konjaka si pedang ganda anu harita geus bisa cengkat nangtung sarta merhatikeun kana lumangsungna tarung jadi kageteun. Sabab geus sababaraha kali engkongkung niang sitoya salju kabeunangan ku panarjang nuju lawan. Bari merhatikeun kalabah engkongkung niang sitoya salju anu geus mancukeun tangtunganana. Harita konjaka si pedang ganda ngomong dina jur hatena. Aduh, kemampuan ilmu silat Jaka Sinangling bener-bener hebat. Senjata toya salju digunakeun ku kongkung niang cacan bisa keuna. Kalaka si Jaka Sinangling anu bisa ngasupkeun sababaraha kali panarajangna. Kanyata anu bener-bener di luar dugaan. Ningali kana kaya anu keur lumangsung moal boa kongkung niang anu bakal kasoran eleh jajaten ku anu jilawan mun kae kieu mah. Cilaka mun tepi ka kitu teh kajadianana. Konjaka si pedang ganda jadi kaentepan ku perasaan salempang. Asa temikeun hatena mun tepikeun ka engkongkung nia sitoya salju anu kasoran eleh jajaten ku Jaka Sinangling. Sedengkeun engkongkung niang sitoya salju akhirna geus boga dipilihan. Dina mangsana nuliskeun tarungna kapaksa kudu ngagunakeun jurus pamungkasna nu diharapkeun bakal mampu ngungkulan kamampuan ilmu silat nuju lawan. Jaka Sinangling anu museukeun perhatianana ka nuju lawan. Harita ningali galagat engkongkung niang bangun anu rek saya gede diri pikeun neruskeun tarungna. Harita Jaka Sinangling geus bisa nebak ka nuju lawan bakal ngagunakeun jurus pamungkasna jeung kakuatan tadaga lapisan anu sapinuhna pikeun mungkas lumakuna eta tarung. Harita engkongkung niang sitoya salju ngawangun di pasangan
Sayaga diri pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna nu disebut jurus toya salju penghancur gunung. Dibarengan ku ilmu pangenteng badan jeung kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Ningali engkong kung niang si toya salju geus sagade diri pikeun neruskeun tarungna. Harita si Banteng Wulung ngaralet ka Aceng Jeprut betus nyarita. Wah, ngeta si engkong-kongan bener-bener bandelan si kalopok. Tuh tingalikeun Ngaceng eung. Boga daya tahan badan nganu hebrat eta si sengkong si kalopok teh. Geus sababaraha kalian ngabangkieungan kabeunangan ku manarajangna anglingan. Napina misi keneh tetep sanggup paneruskeun narungna Ngaceng euy. Cobra ngecek Ngacengan. Sanghang anu bakal unggulan dina ngeta narung teh Ngacengan. Terus selang Keracengannya Aceng kan punya prediksi kan. Bener sih. Si aku mah hebat na ilmu silatna singkong. Tetep deh. Mana mau mampu lah. Ngalekeun Den Angling mah. Swear. Bener tuh. Terus selang kan kita sedikit kan ke Bandungan juga oleh kita. Senjata toya salju singkong itu bisa kena sekali-kali ajan. Benar tuh. Terus mun tadi eta dihalangan ku Den Angling mah ku si Aceng dihadapinya lah eta si engkong teh. Benar tuh. Cetek lah nyalepan jurus-jurus kasih singkong mah ku Aceng. Terus serang ke si Aceng mah kan jago kolot-kolotan tah. Reksa saja dihadapi ku Aceng mah terus serang. Siapapun orangnya. Dan punya ilmu apa saja. Sahabat kan semua juga sudah pada tahu Aceng mah kan orangnya kan hemel, lagi pula kan presiden kusasa gitu Aceng gitu. Jadi siapapun menjadi lawan ke Aceng mah dihadapi. Aceng mah kenal boga julukan yang tidak sieun kusasa alam kudu gimir mah gitu nya hareupan lawan. Wah, si Ngaceng mah taya kabalegan ongkoh teu sieun kusang saha tapi berjemulun yang merenyeng. Dasar si Ngaceng mah kenglo. Ngomongan weh henteu seunan kusang saha maneh mah Ngaceng. Ngaringgeus dingting tah majuan loba-loba pisan ngalasanana hayang ngising teh mah musiwa beuteng teh mah teu rabuai mah. Wah, dasar gelowan. Ngarek majuan narjang deui kitu eta si ngengkong teh kitu. Si Banteng Wulung jeung Aceng Jeprut musirkeun di perhatianna ka tempat lumangsungna anu keur tarung. Harita engkong kung niang si toya salju anu geus saga diri pikeun maju dina rajang. Harita ngarasa kaget. Kaget anu teu diharapkeun lantaran sapada harita